Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat. Ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua. Bismillahirrahmanirrahim. Mata hate urang teh bisa kakubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang. Urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerewang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteuneunnan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggel tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu nerewang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedangkan orang yakin jasa sanggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan ditincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweung ditincakan kana padet sahabat ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata hati urang nerewang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladis zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kazaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hati urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama menang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna menang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabsus siraru bang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul watakurul jibalu kal ahlil malfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerewang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerewang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa jadinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun benderan ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunana ulah neangan bendera Golkar silakan geus ti kuari piceran bendera-bendera nu kos karar itu yang naonna nu artina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah deuk disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qur'ankeun ti
boga bendera-bendera macem-macem guys, disebut ortodok los, disebut kemajuan los, maju jang sia aing mah jang ka akhirat mah tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep mantep sekali mah tapi masuk ke iluan kacakici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos di mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya nak ka UIN nah terus atau hanya nak kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya dunia bagus los asal ikhlas tabai anu balik di Belanda, balik di Inggris, balik di Australia, balik di Jepang, balik di Korea, balik di Amerika, kembangkan di dia ikhlas tapi bagus. Urang masa sekolah ente, pugu iuran lagi make kusuluh banget, teu naik. Kuari teh sadar teu boga ijazah. Geus bae. Moal mimilu aing besi lah, hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang. Kamari orang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat lagi kiai kebelah dia ahli marifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek nurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng anu kieu hah tuh dasar tegas kabere Abu Rizal cenah pemimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudnya udah sembarangan bung jenggot apa moal apa nyasarkeun apa henteu wallahu a'lam kahirupannya ge kos kitu kena di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang kami milu abring-abringan sakola teu naon teu nyana nu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah ieu cenah kieu atuh moal maju teman negara lah urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae kena maraju urang mah milu wae geus moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah, cenah kaharabat moal menang duit eta sia. Kanyawan ku aing sia. Eta ieu duit-duit kana mah nih jualan toge. Anggeus beres deui leteran teu laku pikeunan los. Beres mah. Ieu ban kepuguh jalur. Kudu puguh heula. Puguh heula. Urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim. Kalkulator hadis, kalkulator Imam Syafi'i. Timbangkan pakai kalkulator eta ya demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teh akur atuh ulah ieu cenah ieu papan undang-undang negara milu aing ngan aing moal ngagugulukeun sebab aing bisa dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu mah cenah moal maju alamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden? Atuh siapa ya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah setuju mah kabehan. Kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana? Hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia. Masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji. Jeunan munara ku aing. Jang naon cenah eta? Jang mantok-mantokkeun kiai beledug. Para rese amat lah baru-baru jadi presiden jadi camat ini sese nggak sih mana ibadah baik di jero negara supaya tentrem ibadah sakitu mulai mimilu nah jangan maju kiai mah jangan kos gitu mah oke kau yang dibere konsep maju sih ya ayang ke neraka bere kau yang konsep maju iya basoir nerewang orang ketika orang nerewang mata hati orang basiroh bariki be orang di imah orang
urang nerawang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur disengsarikeun nu mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR percis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka abuya beuteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kajawan ku abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR masyaallah betul betul kau loli tanda berarti teu beres ji ulah macam-macam sih tinggal hah tanda eta kos kitu ieu cerita Basiro aing baheula jadi DPR percis orai koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah mah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibolak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibolak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya Karim mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh aing mah ngai kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro neruang ka alam itu asan mulai teh urang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro garang ya Karim mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh can jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati ai kitu mah rarasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nuka ditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui aing mah urusanana teh segala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun jaku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta we ngeunaheun paling zizikiran lah eta mah urusan berkat eta mah urusan pangdorong jeung pangbubuna doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat desa jeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dieuna barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada asan aja nu diimahna ge atuh butuh ieu
malah mahaju cakaci kitu di imah teh cokot bae lah tuh jauh da daun ieu tah masa pira mere urang mamentan teu naon teh haju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dieuna mah haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceuri aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyen proposal aingnya belah dia pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh santri aju teu bararatah ngaji gitu teu kurang semangat aing lagi kaya teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina aja teu barataheun beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua hiji sahir nomor kedua asyir hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana ngeusan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajian urusan pemerintah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh neruang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu kaaruh aing nyaho mangkaning eta teh haram ikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa udang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgud pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge hese jasa ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun disidang nya nyaho eta mah duit perpuluh deuk kumaha basirah urang tepi ka dieu masyaallah basirah nu mantap Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskan basair nabi mana hujatun hujat berarti tina basirah mata hate dipake karena hujah ieu basairna adalah majas tidak pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate dimimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae paman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena dimimiti make mata anu alam sogir neuleuh kejadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ka jero dada ka jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerawakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatana palinafsi jang manehanana lantaran sawaliana sawaba insarihi lahu ganjaran deuleuhanana jang nyana wa man amiya sajelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh palaiha madaratna jang manehanana moal petaka kasara-saranana jang nyana
tinggal aya persentase kuari neuleuna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dieu para tabi'in 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dieu aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dieu Fathul Muin mah tamah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mah geus langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis di zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantep jasa kamantepanana boro-borona naon nyawa dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakin ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis giliran titah perang embungeun eta naon artina wujud kidam bako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidam bako perang siap malah sahabat nanyakeun ira tuan perang deui geus ateul awak ge hayang perang buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidam bako kayakinana istimewa anu kuari timimiti orok dipaun geus dipadahan wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis mae kuari pendidikan leuwih dipaun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujudna geus hebat kabelah dieuna oh istimewa woi dikembangkeun disapeker diceramahkeun titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit ge teu becus naon hartina wujud kidam bako eta yakin kitu nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabi'in terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong sapotong iman ka Al-Qur'an iman osok ngeridit keneh osok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah undang-undang yang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan dipake di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aja kumaha atuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkep kadinya ente siap untuk merubah terus bae didinya cicingna paeh rasakeun disate mentak lamun keur ngajabat paeh wah tah banget geus aja atuh kudu kumaha ieu atuh urang mah kieu bae rakyat retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus nyieun wakil DPR wakil urang upati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana anu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang endek aya Al-Qur'an ditempelkeun urang menuturkeun endek henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae ja rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an abdi ngomong saksina aya Haji Mamun geus sakitu bae geus beres geus tuh saha jelema nu neuleuh karena ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangpaat dajangnyana henteu silakan dajangnyana percaya ke Al-Qur'an sebagai kitab Allah percaya dipake henteu kabeh kisos geus teu dipake tarolah eta mah kudu pengkondisian negara iya ya nu sehari-hari ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman pereumkeun mata anjeun ningali dina nalika neuleuh awewe nu diharamkeun
tapan ieu mah dipersilahkeun kakabehan nyaho ayatna taguddu min absari peremkeun di mana-mana neuleuh awewe kemantak cek Syekh Nawawi tanara teh mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe teu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah negara demokrasi atuh urangna ku ari mah tibalik make jilbab nu mantak Syekh Nawawi mah lamun turun ka Indonesia sorbana dikaluhurkeun ka dieu ieuna dikadiekeun cara urang Arab do jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget Syekh Nawawi Syekh Nawawi nama neuleuh nyana kumbung-bumbung nah jadi kieu geus jadi nyana geus teu bisa kadeuleuh beungeut nyana geus nyana teu dayang neuleuh batur patawa ge neuleuh urang haram salah jadi henteu geus kieu peureum jadi wali urang mah awewe na terbuka urangna dibuka sebel genyeng atuh geus kumaha ada perzinahan ku ari mah di mobil ge gambarna susu sok bogoda kieu lagi datang ka ngomong isi negara jadi kos kieu jeung sakurat teh aya ikula langsung naik mobil bae dihareup kieu didalekeun we itu ke gambar mobil si kos karar itu heran aing mah aing nu numpakna Ki Haji nu numpakna Ki Haji Belon bareng turun mah ji pana teh gambarna budak anak tah mah aju atuh anak ge kula ge resep ieu dek kumaha geus puguh di HP bluetooth geus terus daratang ararasuk informasi luar negeri teh geus pertahanan kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos kitu gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan ge geus zina budak leutik geus zina kolot zina geus puguh ku ari mah ka bangsa jarang-darang da atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzina deuk kumaha kahareup wallahu a'lam akibat liberal daos ieu tah itu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarak tahun 2013 delekeun tahun 2020 kahareupna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam ma min zamanin illa ba'dahu sarrun kuari kake beuh taun hareup mah leuwih parah buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV ge lah hitam putih krenyek tuh akian mah geus saneuleuna geus beres pokona mah tutup nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus teu disetel-setel aman kuari wah listrik masuk desa colokeun segala rupana kalan lisik pemandangan teh bae kamari ieu mah kakarak datang ka nasional doang kemudian aya film-film barat ge lah tapi film koboi nu kos karar itu kabelah dieuna luar biasa film teh tetep aya sensor malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus orang intina malin eta teh mengetahui tentang dunia perfilman cak Gus Dur waduh neraka semua nyahoan Gus Dur tah kabelah dieuna geus eueuh hahalang baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi ku ari mah polisina nu neuleuh blue film siapa tuh jauh blue film BF hararese jasa ayo ge sama layah ku ari mah teh dideleh ku budak dideleh atuh geus ngaji henteu rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya wallahu alam kahareupna sata nu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina tah RT tah nu kawajiban sial cek RT ka aing bae lurah tuh cek lurah teh mah aing kudu sorangan ka neraka camat atuh cek camat mah nya atuh bupati atuh cek bupati mah aing kudu ka neraka sosoranganan iya atuh ka gubernur cek gubernur presiden geus bae dihijikeun bae kabeh cukup jang tetanggung jawab soal pornografi soal seks dan lain sebagainya jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di negara
koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sekadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak ya kuduna mah kos kitu tapi ternyata kan henteu geus kiai mah leupas asal geus ngomong beres mentak kula mah ngomong doang ieu mah kula mah asal adapun pelaksana mah teh mah kumaha pamarentah ngomong doang kula mah ieu hukum Islam teh kos kieu ieu kos kieu aturanan mah kudu kos kieu ketika henteu atuh sabodonya anu jadi inohong ye aing mah ngomong geus beres di akhirat woi Haji Uci selamat aja cak nu ngaji teh kami ge milu ayo geus milu bareng urang aya malaikat yang ini jangan nih yang ini jangan nih emang kenapa dia mengaji aja tapi ngeredit terus jangan yang ini juga jangan kenapa dia pemerintah dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian tapi dia tidak pernah mau mengodesikan jangan mau dikemanai ya dibakar dulu sebentar lah tadi mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap urang dadah kalura dadah sial ngadahan aing sial nyal kain orang berangkat mantep tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula nyaos ya gubiag ulah kuari mah teh nyaho ka gubiag digubiag mata lamun urang nyokotan heucak pan kaliak-liak ari panen teh di sawah teh eta jadi pinuh kuletak kemudian di bawah heucak ngaranna eta teh supaya bersih digubiag heula ya budak wali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional heucak eta dibawa ke alam baheula geus teh nyaraho kuari mah nyahona HP BlackBerry be pokona geus kontek ya Allah mata hati orang nerawang kadinya mah di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka ndek dikubahakeun awak urang terserah ja ieu mah seserahan ye faman absara fali nafsi sajelma nu neuleuh kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana sanggesta orang iman ke Al-Quranul Karim sebagai mujizat anu nyata kadele sakumaha tadi enggeus kemudian orang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Quran cakuran haram orang cakuran wajib orang ngalaksanakeun cakuran sunnah orang berangkat cakuran terus orang ngaturkeun sesuai jeung aturan Al-Quranul Karim ta ieu teh afali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Quran rada deres urang mah lain kafir kemudian kafir mah geus sakaligus sama geus ieu mah iman ngan sawareh urusan-urusanana sawareh ieu dilaksanakeun ieu dilaksanakeun ieu teu nah ieu bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadian jeung kagorenganana nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat teu neuleuh kana ayat teu neuleuh kana hujjah buta mata hatena faman amiya fa'alaiha silakana madaratna melebetaka kasasaranana jangnyana cek Kangjeng Nabi wa ma ana alaikum bihafiz kaula mah teu bisa ngajagaan raqib teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amalkan ranjeun kula mangan sakadar nyampekeun innama ana nadhirun kula mah sakadar nyampekeun nyingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir ulah cara musyrik ulah cara munafik sanggeus ta urang mah mukmin iman ka Al-Quranul Karim sing hade ka Al-Quran kudu sepenuhna percaya ka Al-Quran karena naon-naon aturan Al-Quranul Karim sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca dua kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang hitung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib bloon tanda kos gitu
40 poe teu diterima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Jadi dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing ada tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dukun apa sih lah seueur sia kos nyaho pan siak sok ka dukun teh tak yang serikeun ge nyaho burung eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan da kos kitu ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung arang kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia engko can tapi teu kadeuleu bae oh sasia ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri oh itu kan ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya deui kan bener aya memeh eta mah sia maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae bener akur gali ge di hareupeun imah sia aya ge bungkusan gali ke bawah ka dieu eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu gali bener aya beuki yakin bae pan oh bener ieu bangsatna coknya iya nu kos kieu oh sia geus kebal ieu mah ieu pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun maksudna atuh deuk dibalikeun deui ieu salah deuk ditanggung bae ku sia teu naon ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon karang-karang apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol ka dukun ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna teh sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus pugu muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nya bloon eta kos kitu situ ieu hese karena sare bener kula ge lamun keur ngopi teu hes oh mantap ge dukun blokon nya blon saha nu keur ngopi hes atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 penting teu ditarima iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilir ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu
urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbengket jeung jurig teh. Oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget numantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tambah digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu minta sama gua tak polisi sial tak polisi belum padahal mah aya jatah jangan paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tak dibere ya ke polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kut yang dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabara duit mun mobil sabara duit mun naik pesawat sabara duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya gak mah tuh si harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos gitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya deuk ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekina teh ieu nyada ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran kitu wae jeung cuma teu dibere ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu hendak maling beres jasa wah bener lah teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon kadang-kadang gelarna non lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu lu nyaho karena urusan ilmu gaib karena gudang-gudang kegaiban lu nyaho karena kunci-kunci gaib lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu
wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hazwaman kibeh ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli. Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud lu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab make amamah make udang-udang set ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, timimiti gubernur bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisa, pamalingan ge bisa. Salat mun sakadar sakitu bisa, hayang make jubah aya tokona, hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur riya ilal murai moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya urang nyaho katatang jelema teh iya jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaran kajeng kok nyaho aing mah heula gedeg gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun. Nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui sia teh mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas kumaha nganyahokeun ikhlasna dia hese urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti
geus rada kebel kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoan kanu ikhlas mah hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk jelema suserian sorangan bae nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan nih budak emang kunaon aing baheula maling tah kos kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajengeun lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge Allah diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk biar tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung gigidit bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol itu jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nyana ge kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nyana ge nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu urang di pabrik dek keluar aya besi numpuk lumayan sakitu culek-celik culek-cileuk satpam nundutan lah di karungan di bawah kepanggih hei sia naon eta karung loba omong lain loba omong naon eta pepuntungan besi sia cia awas ya mun kanyawan ku satpam satpamna ge
aman. Aing geus dipangmaokeun atuh ku aing ngaduaan nya ke. Tolol kos du endeup ngaberesan orang babarengan. Atuh cenah adena ge sia tuh tungtung nama bareng. Naik motor kenceng ke naik motor dah kenceng. Lewat ke sektor. Kenceng sia polisi. Aman datang ka ieu mah. Lamun sieuna ngan ka satpam jeung ka polisi diintip ku nyana. Tapi lamun sieun ka Allah dek keluar aya beusi numpuk cak nafsu cokot lumayan sia timbang bawa ka Madura mantap sia ge. Nah tapi kan cak iman haram sieun ka Allah. Loh Allah naga di mana? Neuleukeun bae Allah mah terus-terusan. Emang Allah pernah neuleun? Allah mah neuleut terus. Sebab Allah mah teu pernah nundutan aja. Allah mah sinatu wala naum. Teu pernah nundutan kombo sare. Tuh. Jadi lamun sieuna ka Allah aman. Cek babaturan cokota satpamna nundutan. Satpam dipakai kasihan Allah bu ngegetar ke jero hati sia irahata sahupna tuh waktu kan mantep lamun sieun ka Allah kos kitu bae. Lamun urangan sieun ka jelema doang manggi awewe geulis woi anak saya tak anak ki Junaid kuaing Junaid ditanya bapana tuh iya heueuh nya teu jadi aya ke bapana sieun ka bapana. Tapi satu ketika eta bapana teu leuleukeun digoda. Tapi lamun urang sieuna ka Allah aya awewe aing ditanya sia nanya itu nyatanya emang lain mahram haram sia kan sia sok haji mingguan maknya sia kudu deuleukeun bae ulah saharam teh kos kitu mah kecuali ku sia dikawin mah langsung ka bapana ulah sok ditu nyatanya kitu. Yang nomor HP na bas tadi curi teh kos gitu ulah nah, lawan sieun ka Allah mah nya isin sieun salamet aman nu mantak lamun jelema tararakwa kabeh sa Indonesia atuh polisi teh gawe nu mantak diayakeun polisi teh eta teh jangamankeun jelema-jelema nu nyieun kericuhan nyieun onar nyin kejahatan. Nah iyalah tugasnya polisi. Mantap cak polisi teh kiai sebetulnya ini kekurangan polisi personilnya sebab satu kecamatan cuman ada berapa polisi sementara kejahatan banyak. Jadi nyele kejahatan lelep jelema loba polisina saeutik. Jadi kekurangan polisi ieu teh lantaran jelema jararahat. Sebab kadeuleu ku ari teh kadenge ku urang ku ari perzinahan, pemabokan, pemalingan. Pak mantap aya lah polisi jangamankeun. Kebenaran polisi nage ya mali terus kan. Eta lah kos gitu. Tuh. Tapi lamun haju ngararaji jelema tararakwa kabeh dek maling teh jadi sieun ka Allah, dek mabok teh jadi sieun ka Allah, dek zina teh jadi sieun ka Allah, dek korupsi teh jadi sieun ka Allah. Ulah sa Indonesia sakabupaten Tangerang bae heula tararakwa kabehan polisi ngan HS doang gawena. Di sektor polisi nundutan, di pasar nundutan, di pengkolan nundutan. Tanya Pak, kenapa nundutan aja? Kagak ada kerjaan, cong. Emangnya ya orang pada takwa semua, tinggal gua doang yang belum takwa. Wah, polisi brengsek dah polisi. Tuh, nya numantak polisi ge jangamankeun dalam negeri urusan kriminal dan lain sebagainya. Nah, kuari polisi kualahan sebab naon jelema da teu tarakwa. Namun jelema tarakwa moal kawalahan kuari. Kawalahan kuari polisi teh lain lalagaan. Masya Allah. Tah, tinggal orang bina mental bangsa Indonesia. Coba kumaha carana supaya nyana sieun ka Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dimimitian ku pejabat sieun ka Allah, ke rakyat ge nuturkeun. Dimimitian ku kiai sieun ka Allah, ke masyarakat ge nuturkeun. Lamun pejabat jeung kiaina sieun ka Allah, rakyat mah nuturkeun kajen ku kumaha tuh. Iyalah kuari gara-gara pemerintah pejabatna jeung kiaina kurang sieun ka Allah, masyarakatna beuki ancul-anculan. Ieu mah urang mah nyaritakeun hukum Allah nu geus diterjemahkeun ku para ulama disebutna ijma' ulama. Maca kitab ieu ngadengekeun kitab ieu sarua jeung urang nguraikeun ucapan Kangjeng Nabi. Caritakeun ucapan Kangjeng Nabi sarua jeung urang nguraikeun wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Caritakeun Al-Qur'anul Karim berarti urang teh keur meujeuna jeung Allah ngobrol. Jadi ieu urang ieu ku hari okosna mah kos kitab biasa horeng keur ngobrol jeung Allah. Ieu teh keur ngobrol jeung Allah sebab nu boga ieu hukum Allah. Ulah dianggap lalawara ieu urang hayang hayang nyaho ngobrol jeung Allah ieu. Ulah haju bari ngaroko ngobrol jeung Allah. Teu kira-kira. Masyaallah cak nu di jero aing mah teu ada ge ngaroko mah nundutan eta deui. Bagi parah cak Allah bos ya ngobrol jeung aing nu bogana kuat nundutan gitu. Cak nu saurang hadena aing mah teu nundutan, ngan aing mah KS beneran. Teu parah tau. Nah, urang lamun ieu kadinya moal daek nundutan. Isin ka Allah. Berarti lamun jelema keur ngaji nundutan teu boga adab. Oh berarti Allah nundutan aja jeung bebene tilok. Teh. Sia mahakan pun hadakan pun bunyana. Ya. Walau akhrajal yusoban min hirzin Zaid nyokot barang di imaki Umar dicokot kunyana nyokot baju barang dibawa ke imah dijembreng-jembreng kunyan hargana eta mangan ge 250.000 mah teu niso berarti kan encan kena sanksi adili mah adili ngan teu kudu dipotong menang 2 poe nyana tunga-tengo deui kadinya dibukakeun deui lawang eueus sasa langsung asup ka jero cokot deui di jero lamari dikunci lamarina didongkel ku nyana dibawa deui ka imah dicokot deui baju seharga 250.000 deui bae. Jadi berarti nu tadi 250.000 nu ieu 250.000 jumlah 500.000 ai 500.000 makan geus niso. Nu jadi masalah kumaha lamun ki Zaid maling hiji barang nu sajen di tempatna pihirzi misli kemudian malingna 2 kali mun dihijikeun jadi sanisob nah ieu wajib kena sanksi potong atah henteu eta keur carita baju keur carita emas Zaid asup ka imah Ki Umar tengah-tengah we sasaha dilaci di deulean aya emas dibawa imbang kunyana ngan aya 2 gram ngan aya setengah gram teh berarti sabaraha mili setengah gram teh sabaraha mili ai sagram teh sabaraha mili sia lain tukang emas geus teu nyaraho tukang emas lain meuli tilok oh kanyaho atuh emang aing meureun ku kumpulan kudu jeung nu bodoh bae
senang asana jeung nu bodoh kieu aing salah kitu nyahoun nya tah urang ngeunahna ngaji jeung nu bodoh teh kieu entak aing embung diondang ka Jakarta palinter pinter ngomong tah iya cokot ku jana setengah gram encan kena sanksi menang 2 atau 5 poe diintip deui maki Umar eueuh sasaha cup ka jero kunci lacina dongkel aya deui emas begitu aya deui dicokot timbang aya setengah gram deui jadi nu tadi setengah gram nu ieu setengah gram mun dihijikeun sagram iso ieu kumaha ieu hukum negara nu diterapkeun make aturan Islam ieu hukum negara apa nih ini urang keur ngaji hukum negara sebab anu ngalaksanakeun sanksi negara teu meunang urang teu boga kakawasaan ku ari ngahukuman Zaid maling wah 1 jutaan aya ka sia potong jeger bae ku urang atuh teu meunang sanajan eta wajib dipotong nu kudu motongna saha main potong-potong bae atuh teh menghukumi sendiri mah atuh mal beres hukum teh kudu aya anu ngahukuman nu boga kekuasaan mantap nu boga kekuasaan teh pemerintah geus pemerintah teh ngalaksanakeun undang-undang negarana anu hasil digodogan DPR meunang ti Al-Qur'anul Karim karak mantep tuh jadi urang sanajan ku ari aya nu maling beunang ku urang hajuk urang dipotong leungeun salah atau jelema anu zina kanyahoan ku urang kemudian negara teu ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim urang ku ari mah dijilid bae teu meunang teu bisa tetep bae negara kemudian cenah negara teu ngalaksanakeun atuh teh urusannya na jeung Allah engke tinggal tungguan bae engke malalodarna asa-asa amat teu urang mah sapira rakyat geus rakyat mah babari pilkada bere duit colok beres pilgub bere duit colok beres tadi bere duit tak emang rakyat belon bakos gitu iya maksudnya kieu berlon kabeh eta jadi bere duit daek tadi bere duit henteu kumaha majuna negara jak kiaina ge aya kuari kiaina kitu iya Zaid maling barang Ki Umar 2 kali kemudian mun dihijikeun tina 2 kali teh nisab ta eta teh kena sanksi apa henteu walau akhraja lamun Ki Zaid ngaluarkeun barang Ki Umar maling berarti nisoban sanisab malingna min hirzin tina tempat jajagaan tempat raraksaanana mun emas di laci mun baju di lamari sendal di tempatna sapatu tempatnya tapi hirzin ngaranna malingna marrataini 2 kali keur maling pertama encan sanisab maling kadua nu kadua kali teh henteu sanisab ngan mun dihijikeun jadi sanisab na eta teh tafsil fa in takhallala ilmul malik mun kaselang heula nyahona Ki Umar sebagai pemilik wa i'adatul hirzi jeung dibalikan deui raraksaanana dirapihan fal ikhrajus tsani sariqatun ukhra maka maling nu kadua adalah dianggap maling nu sejen teu bisa dihijikeun tuh lamun memang terketahui Zaid maling emas di Ki Umar begitu maling dibawa ku Ki Zaid ka imana Ki Zaid Ki Umar langsung balik gawe atau balik di pasar balik di mana leuleuh ka laci ternyata laci terbuka barang di deuleu emas 1/2 gram uduh cek Ki Zaid cek Ki Umar teh pamalingan berarti asup ka dieu kunci deui dirapihan beres isuk gawe deui isuk gawe deui nang 5 poe di deuleu deui muka deui eueuh deui berarti 1/2 gram
caeta kaselang heula, kaselang antara maling nu pertama jeung nu kadua kaselang. Kaselang teh kaselang nyahona, kaselang di rumatna, dirarapih deui. Eta maling nu kadua teu bisa dihijikeun nu jeung nu pertama. Berarti nu pertama nu kadua geus nu pertama setengah gram teu kena sanksi, anu kadua ge dianggap maling ngamimitian deui atuh berarti teu kena sanksi, teu bisa dihijikeun. Adili mah adili kenakeun ke sanksi ngan teu kudu dipotong. Wa illa kumaha lamun manehanna teu kaselang nyahona teu kaselang ge sehingga teu aya pangrumatan, teu aya penjagaan. Izaid maling barang di Ki Umar pertama setengah gram, poe kadua Umar teu neuleuh, poe katilu Umar teu nyaho, poe kaopat Umar ge eueuh mireung, sehingga kusabab teu mireung teu nyahoeun barangna dipaling. Kalima poe dipaling deui ku Ki Zaid. Nah ieu kan teu nyahoeun Ki Umarna, sehingga maling nu kadua setengah gram mun dihijikeun jadi segram. Poean katujuh kakarak Ki Umar neuleuh, masyaallah ieu horengan laci muka ieu. Barang diteliti ternyata sageram, padahal mah 2 kali maling. Ki Umar mah kan teu nyahoeun, dianggap sakali bae. Laporkan selidik punya selidik intel turun. Nah beunang Ki Zaid, eta Ki Zaid barang diinterogasi ternyata malingna bener 2 kali, pertama setengah, kedua setengah, ngan Ki Umar teu nyahoeun, dianggap sakali bae kena sanksi. Ieu mah keur carita hukum Pak beulit elos. Mah hukum kos itu betul. Tuh kan beda. Malingna di dinya keneh, ngan nu pertama mah terketahui aju dijaga, kunci lawan dikunci deui, tapi dipaling deui, beda hukum. Nu pertama, nu kadua. Tapi lamun Ki Umar aju teu nyahoeun, sehingga ku sebab teu nyahoeun dikunci henteu, diberesan henteu, jatuh nyaho ieu. Nyahona Ki Umar mah bahwa leungit teh segram bae, adili kena sanksi. Ya Allah, kos gitulah aturan hukum negara, maka aturan syariat Islam yakni Al-Quranul Karim. Orang kajenting menyahonya hukumna tuh. Masalah. Orang keur ngobrol jeung Allah. Tah, sakallah kos kitu tah, kadang ieu sia. Tah, muntak ulang nudutan sia tah. Aing keur ngomong tah. Tuh. Hatak utusan Allah, utusan Allah teh nabi, rasul, utusan Allah teh wali, utusan Allah teh ulama. Entak ulama teh keur ngajelaskeun hukum-hukum Allah, eta teh utusan Allah disebutna. Kiai mana bae keur nyaritakeun hukum Allah eta utusan Allah. Cak kiai teh siga deh sia, awas tah, maling teh kos kitu. Prak kiai na maling. Ieu utusan belon ieu utusan ieu. Ieu kudu dirantai utusan. Hatak deagan utusan anak anu bener-bener sesuai jeung aturan utusan hese ya kuan. Urang teu nganggap utusan pantungtung nama. Weh, kiai itu di ditu ngaji sia. Di mana? Di anu. Utusan Allah eta. Utusan teh podol sero. Tungtung nama kitu bae pantun. Sebab naon? Sebab nyanana teu sesuai jeung utusan Allah. Berarti ngan disungut doang teu di hate. Nah, walau naqabawi ahim tatin wa nawiya fansoban yusobun kutia lamun aya karung gandrung di batu mah gandrung ngaju di roti cara di Uzbek di Mesir Arab di urang mah pare gabah di karungan tenden di leuit nu nyoka leuit budak kuari mah nu nyoka leuit gudang kuari mah mun nyaritakeun gudang teh gudang limbah baheula mah gudang pare leuit gudang antak cekolot baheula mah sia nyandung lamun sia hayang nyandung coba ge sia diuk di kolong leuit lamun eungap ulah nyandung itu gitu sia lamun teu eungap tah geus nyandung sia
sahanu teu eungap atuh kolong lit mah beda jeung kolong kuda handap kana mah kolot baheula eta teh kinayah ulah nyandung sia eungap keneh mah kecuali sia gagah siana usahana maju siana naon hayang berarti kan gagah tah mah henteu eungap cicing dihanapeun leuit ge los nyandung ulah kieu coba aing asup ka jero leuit jatuh eungap nyandung padahal mah gawe henteu dagang henteu blon lain kudu haju asup ka leuit lain dasar bodoh hese tah masarwa jeung kieu lamun bener neuk nyandung lengkahan geula kuburan kula haju ngalengkahan kuburan naonan lain kitu masalahna eta kinayah ngaranna pare di karungan terus ditenden di luhur leuit kemudian dicolok ku Ki Zaid besi itu colok murudul kahandap di tandean kunyana eta di tandean menang nyolok teh haju dibawa ka imah dihitung-hitung aya sanisob eta mah bolong kan dibolongan kunyana tek dibolongan jadi tandean atuh maling ngaranna dengan malingna ngabolongan kuari mah geus teu usim pare sanajan di Karawang geus teu usim maling kos kitu kuari mah nagara maling minyak di bolongan sarua minyak negara ya BUMN dihadap laut ya di bolongan dipaling nyana nu nyieun nyana nu ngajelaskeun ka masyarakat nyana nu maling eta nyana bolongan tah nyana teh saha eta cak urang Betawi bukan aing mah nyana bae lah teu nyaho nyana mah nyana siapa sih itu nyana pajar ngaran jelema tah nyana aju ku nyana dicaritakeun bapak nyana telah nyolong blon tah Betawi tah eta kos kitu jadi nyana nu ngabolong eta mah ngaranna pagar makan tanaman jadi negara teh kos kari itu kuari di negara mata kula aja teu betah jadi pejabat lah malaling ngelulu nah ieu mah caritana maling pare di bolongan tandean aya sanisom kumaha atawa ieu lalakon teh ti Karawang pare dipuateun ka Toronton deuk dibawa ka Jakarta kemudian ditimbang sanggeus tadi timbang eta pinuh teuing ku polisi tita turunkeun cekna teh ayo sampai ka timbangan pas ternyata diturunkeunana sampeikeun ka aya 3 kintal turun lantaran muatna sabaraton kudu diturunkeun 3 kintal turunkan maju eta kan pare teh dipaling di jalan polisi teh tak aya timbangan masuk timbangan mah timbangan bae lamun make ieu lulus ongko ditimbang ongko make ieu ongko lulus naon artina tapi lamun teu make ieu turunkeun paling kunya teu bisa dicokot deui eta lalakon kos kararitu tah lalakon timbang eta mah ongkos mobil nu teu asup truk teh naon ngaranna tuh sia nyaho portal teh teu meunang truk asup tapi cak masyarakat kok truk asup bae sih di portal ongkoh tapi truk asup bae orangana aya nu nungguan asal aya truk mayar angkat engke dikadiekeun deui aya truk deui tidak boleh Pak ini truk mah ke sini mah masyarakat enggak boleh iya ini mah jalan masyarakat Pak enggak boleh ke sini mah bere kadinya angkat maju cak masyarakat mah ieu portal kiamat portal ieu truk masuk bae truk asup bae heran tanyakan kayak sana nungguan aing pas ya pulang non sih bagi baik emang osok aya na mere aya sabaran ayo geus enggak sekali itu beres maju atuh naon artina ta portal na usah maksudnya di portal teh jalan tidak seimbang bobot kendaraan teu seimbang jeung kaayaan jalan maka make portal
mobil besar, truk misalnya apalagi tronton tidak boleh lewat untuk menjaga kestabilan jalan. Tapi ya maka di itu terus heran tak portal nona sudah mayar. Nah geng datang kadinya, ayo babagi geng itu deh, babagi bagi 5 siapa sok menang sabar duit geus atur bae sia geus lah pokona geus eta cenah ke masyarakat geus tanggung jawab aing geus masyarakat ieu lah pokona mah tuh eta geng tak kos kitu maling eta maling portal. Tadi Indonesia mah kos kitu ti dieu urang ka Cikupa tah aya portal hirup di mana eta. Nah di portal hirup tah ti dieu ka Cikupa teh aya belah ditusuk make baju hideung. Eta duitnya ke mana sih nu sabarna? Duitnya ke mana eta duitna tah? Eta siang ke di akhirat bakalna digodog sia tadi kulub. Masya Allah teh teu puguh teu karu, jang jalan lain eta duitna, jang pembangunan lain. Jang naon eta duit toko sekarang itu? Hayu sia. Haram sia toko. Ya Allah, eta maling toko kitu. Puyeng cek ngesek cupil nu mawa barang teh puyeng anu cenah seliwat ka dieu puyeng ieu sih. Ieu cenah ceknya depan deugeut ka Cilongok pan aya nu kos kieu cenah. Aing bae pan nu ka babawana mah. Aing dibere henteu pan. Kecuali nyana lapor ka aing dibere aman geus. Wah cenah oh cek kepalan ditu geus isu mah urang datang ka ditu ka Ki Uci cenah. Pencit bisa saku aing. Ya Allah, ya naonan tak kos gitu.